melati kauning ati cempaka mekakna dada urang papak kupu resi mangrupi prosesi papag panganten di lingkung seni hias tradisional seremonis di kawitan. Jamu mangsa nganterkeun wiwara jambala wir balebat nu mencar saacan carencang tihang nu dipalar kahuripan tenang-tenangan antai lengkah rejeun pangrajah alam nyarengan kanorek bumi nah pangdoa bapaknya renang syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat girimis cita jisim ngaprong nasilantangan yang hunyar di juru negeri milang laku besi hare-hare jeung karep ngaler ngidul keuntasan rawayan aing-aingan bihan tapi lalampahan lalakon panjang cacahan boro-boro jeung salah ngajul bentang kulamunan paheujeuh lain deun alus yang tebuni loba hamparan saraka silung pangangonan kantun
Bikoro tapanggang garing remes kesang berengeti pamuhalan pulih batin. Capek ke sekolah butak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jambang tuh ini. Wilujeng anjing, wilujeng patapang wajah pamprok jonghok sarua. Ti tradisional seremonis Kampung Cidangdeun Kelurahan Jampang Ulun. Anu gawe barang sareng moja decoration. Alah, bagjanya kasep dinten ieu hidup biasa laksana kapidurian. Tapi sadajanan niang yo uang ngabantun papayung agung diiringi ku Sri Kandi kalayan dijajak ku peradayang anu gararaya. Papayung agung jung geura lumaku gara mia geura payungan kudungan kasep.
waktu nu ditunggu-tunggu parantos junuk wanci nu dianti-anti kiwari bakal ngabukti hidup diiring ku ahli wargi dijajak ku sanak baraya ngariung dina irungan aya restu tina jadi indung aya pang jajak doa tiru jadi bapak hidup tiasa laksana tapi duriat dinten ayeuna kan mudah-mudahan hidup tiasa ngapik ngadidik nu jadi istri sing bener-bener gitunya kasep ayeuna mah tar si Golias dacan bisa papatah da eueuh disumputkeun keneh ngan mudah-mudahan hidup dina laki rabi sing kaasupkeun keluarga anu samawa sakinah mawadah warohmah aya izin tiriang widi kitunya kasep cah wa oge ngan kejujuran meureunnan anu jadi modal utama dina keluarga contohna ari jujur mah heuti mimiti praktik ka ayeuna geuning satia we si ambuonya mimilu we ka mana-mana oge najan jauh teu boleh nguntit nganting di mana? Di mana ilahnya? Iya. Di mana? Tukang Kang Asep. Aya atuh ka dieu. Aduh. Ayo, itu. Oh ini teh. Sakingku merenya. Kalingat ningali Rita Sugiarto. Aduh. Mana Rita Sugiarto? Iya. Allah. Kenai cager atuh haji ini gelis ya Allah iya lakukannya kebujangan gajuan iya caroge tuker tumpang bisa
Ih Gusti mending ora kene. Ya Allah ya Rabbi. Ieu pun bojo. Oh sanes. Lah sia tadi aku. Atuh aing rek daftar we. Anu kasabaraha hiji? Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya Daftar jadi kada apa? asli aing rek daftar kanu 8 sugane caget jag sih. Ari aing ka manakeun? Lah gampang mah mah talak heula kadua. Gusti. Aduh Gusti, bingahnya Bapak Ibu sadayana regreg-reus parantos itu ningali calon mantunya. calon Alah mantu, Gusti, Budi. leres itu calon mantu. Da si Neng nama teh acan dibijilinnya. Bijilin. Naon dibijilin? Budak awewe-nya can dibijilin. Ya halo Bapak, ku abdi didoakeun sing tenang sagala rupina, sing lancar dina sagala rupina. Amin. Bapak bade ngawalian sing tenangkeun hatena, konsentrat engke. Konsentrat mah parap sapi. Nah tuh kontraksi engke otak. Kata guru. Waduh sih, jadi molotov. Aduh, kontrasasini, korontalasani. Konsentrasi. Tah etanya Billy kina lepat dina pasasalamannya kasih bapak nikakan hidup kadoma bapak pantai jadi tesa mantap kudu kontraksasina dina otak itunya regreg ayeuna mah iya orang kali ini juga orang Pakistan hidup Israel lah aduh abangotna ieu adalis udah kieu ya aduh ya Robi Gusti nu agung sakeun nya sing sager sing panjang umur sing gede milik amin ya Allah nu kasih dah mana tuh pangarsa atas di USG kumaha saur dokter bulan anaeun insyaallah anak badak alah sia jange gampang di dieu sakada bapak ibunya urang jemput calon mantu bilih kabujeng ge ngaburayot manten Naon ngaburayo? pecang teuleun bitis nang teh bisi buahan Ayo tuh urang jemput heula ka urang. Tagoa. Kaget kacau aduh. Kemari papanya nagihan kayaknya mana jeung aing ya. Da banget mah jiga banget anu boga koperasi. Heeh. Siga bangke ieu bangke liling kaweanana ya. Curiga ya aya kumis baplangan ya bareng kieu ya. Ya bayang bae gawe da mah. Tenang. Ulah wakang ngagibrik beuteung jang. Tenang. Nya hoy keunah lapar ya puasa geus sabaraha jam ye. Dagoan. Aduh tak kesan nih buat dageuna. Emang pengawal pihak majikan Pati ieu aya kahayang. Bapak tinggal tangan KTP siap. Bener. Iya saha aduh kasih pelanjut nama euy ieu mah rada gaya juga menang mepreknya alah da mangga ieu nangak neng di dieu neng Aduh neng, oh neng jadi di dia. aku pisan terus gaduh bojo alhamdulillah
Sabar hiji ya. Nomor hiji, badai kadua nama. Oh, tadi narik daftar ah. Pasti bojona. Iya, bojo A. Aduh, Geuning cilaka. sia, Kudu saingan jeung Ine Cynthia ya model gitu. Alah, kan uhung gak ditanya lah. Teh, ieu Neng. Eta bibir jika marbot jika bukan marang dah. Nahan suri mah. Teuing, leuhung takut kana irung kumaha jadi kikituan mereka. Da mang pangarsa. Alhamdulillah, aduh Gusti Nu Agung teteh meuli tarari ieu sasalaman. Ieu teh rai nu bungsu. Alah Gusti teu gaduh deui nu sanesna. Henteu nya kana atuh aya. Awewe lalaki. Ah, ini daftarnya abdi tahun payun. Sugane direnengkeun deui kos kieu. Deui ya. Udaikeun beung mah. Sesalaman jeung nu kieu ya. Cilepaskeun heula. Antep sinaludeun. Sinaludeun sorangan tong ditekewek wae. Lah makasih. Kamari jikane mane ngawangtong bari nang sepeda geuning Alah kaduh ge ku aing teh ditarima ieu mane geus buahan kieu nih. Halang teh. Bangun minuman susu Denko mane geus siap-siap bener nih. Hah? Mun di abong kena eueun. Oh kenai da saya mah piraku. Alah eta gegetekna ti kamari nih tadi kurut Sep. Ya Allah Gusti kasep asep teh geus kieu mah kamari pada ya Allah ya Rabbi. Kasep ku mah didoakeun nya hidup sing lancar dina segala rupina sing jadi keluarga anu sakinah mawadah warahmah insyaallah sing jadi pamimpin anu perceka ngadidik bojo kana jalan anu hade ulah poho doakeun inung bapa anu geus teu seni di alam dunia aya lanceuk di dieu anu ngalalanteurkeun dulur-dulur baraya tetangga anu nganterkeun hidup insyaallah hidup sing jadi pamimpin anu perceka amin Kasep siap yakin bagjakeun pamajikan di dinya mau hape ulah digablokan mau digablokan ku aing tepuk tetap angin mah ku aing bener urang nya soalna ieu geus sakieu-kieu ge anak urang beureun icu urang ayeuna mau hape papaje geus teu asa-asa tah kitu mau hape ngaranna pamajikan kudu dipaju anu gaya imahan anu alus mun bisa mobilane kana opat siki wae mah nya alah mitoha bere bisi kumaona nya ya Allah ya Rabbi sakedeung nya urang doakeun hidup jeung si Neng itu calon pangantin awewe masih kena di kanangan di kurungan mau awak dibijilin da pugu maneh ngadagoan anjing oge deg-degan urang doakeun urang menentung ka Maha Agungnya ayeuna mah yeuh lan urang geunah ye merenah Apa? naon di senang-senang teh bedelik teu mati lu lima diharap ayahnya Ayah. kena ya rek kamodalan tuh mas tuh iya naon ayo mah karak tim panganten awewe bapana anu mere BP orang dagoan ya aya Bendi acan Ibu Wiwin Mauja acan Adian acan jangan sih panganten lalaki teuing ya panganten mah juga nama awak didoakeun ya Kode. urang syariatan urang sangkan acara muslim berkasalametnya model anda segala rupa syariat ieu pasti aya syarat nah gitu insyaallah berenanya orang doakeun aya nu mere syarat mah aya itu nu mere syarat mah kena urang doakeun aya asup angin heuh segala ge kudu ridho nya kudu ikhlas kajian teh syaratna saeutik beureun nu penting mah ridho ikhlas urang doakeun bapak panganten awewe di pihak yang asup ka wakayan ibuna mah can mere lamun geus bujangan jang didoakeunnya sing buru-buru menang jodoh amun atah kenai atau oge da puguh aya menang jodoh hukul ieu mah doakeun menang jodoh ya hukul lamun bapak panganten awewe urang doakeun sing berkasalamet lungsur langsar segala rupana nya pamajikan mah teu moakeun kunaon ada can mere syarat sok aneh urang dagoan deh heula tadi geus dikekeupeuh euy setahu ge bibina uana arek marere dah yang didoakeun sangkan lancar segala rupana sangkan panjang umur gede rezekina moal pe ya nu mere 20.000 bari jeung ikhlas kabalikeunana jadi 2 juta sia bejangan si teteh nah teteh jangan asep anak mancan kan model lu ngaturkeunana ge tingali kuasa kelurahan di pasukan olok kejo piraku mah mere jeung awewe hukul kararane dari dia ge sarua bareng panganten awewe ge indungna aya bapana aya gitu bapana mah geus puguh aya ieu teu ingin paana ieu tuh da ngageroan sarua juga mengeutaana di dieu heuh beda tadi kacamata itu mah ieu mah make jangan asep teuing jangan asep teh aya
tuh lempang ya pakai baju beureuh. Lah, tuh ieu ti pihak awewe. Uduh, ieu mah bubuk pada jenggot tuh. Tapi rempok si ieu mah. Duh, Gusti tah ieu dipangaten lalaki ye. Ieu pangaten awewe tuh angler euy. Ibu Wiwin mau nya ka mana nya? Ieu indungna, ieu bapakna tah. Ieu mah bubu budak ieu beda deui, urang bedakeun. Alah, lanjut pangaten awewe can aya jang ega acan nya. No, bodo nama ku aing didoakeun cing lungsur langsar di USG bulan halaeun. Mungkin mana? Lain jang asepna ieu nu penting nama ieu panganten lalaki ieu. Ser, atuh. Gusti nu agung didagoan we pokona mah tapi can oprot ke sang burayoan mah kana atep we jedokin asa tawa ka didoakeun can. Aduh. Bawa ka dijiat. Henteu model segala rupa ge bareng kudu sesuai budget sukararane. Oh, amil ge mau ada kawin teh namun teh mere duitna. Nah, luar dagoan teh. Kacang ngagolak ieu cai ngabejaan ieu. Nah, nu geus marere syarat ieu mah insyaallah segala rupa oge nu dipimaksud sing berhasil, cita-citana sing tercapai. Nah, gitu. Balon. Duh, menik heran gitu Bapak. Mastakan juga bolang taman. Silomen. Dengan upaya tuh cuman itu. Mana? Tadi cenah era lempang mah jangkung. Gawe. Sing alang gawe. Model tinggal gawe dirinya sana naon teh lah ada gitu sih. Ayeuna pugu aya mah da seta waktu itu. Ridho. Ikhlas. Jangan salabar. Model. Terus bungkusan gitu mereka teh gimana ku nyampinya buat dilanjut. Nah, ieu teh yang asep, ieu lanjut awewe, lanjut lalaki tolongan didoakeun can mere. Oh, dibilang ini syaitan yang lagi bismillahirrahmanirrahim. Asian aing gitu. Nah, udah jeung heuna ieu can mere mah nyanyi. Pamajikanna doakeun, adina doakeun, salakina tawakal. Tuh, bingung mereka teu dibere modal cenah ku pamajikan. Aya jangan kieu. Sok urang teu yeukeun urang doakeun. Jangan ngajian. Mangga urang mah surah heubeul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul kadarian nanti berlaku luar berlawetan. Bismillah kemaha agung anu sifat Rahmanirrahim. Bismillah kemaha agung anu sifat Rahmanirrahim. Rahman anu sifat murah, Rahim anu sifat asih. Ya Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi Ibu aku pengandung bapak dengan ibu hadir saderek mundoina dunia ieu acara aya dina kalancaran pangantena nuduaan pun ampun abdi ampun beres naon nanti kita Banget nah itu adanya nah dari orang doakan si Ujang badannya keluarganya supaya yang umur si acak-acakan kaki berangin entepan nah di entepan kumane terus di entepan asup masukkan kudidinya di ampihana ridho aing lillahi ta'ala namun pek aki-aki ngarawatan duit syarat balik na modal sia katutup teu jangan asep dari orang teman mamanya daekeun beres bener modal utama modal beri jijangnya insyaallah kumaha didoakeun sing panjang sing gede panjang gede naon panjang umurna gede rezeki
Oh, suan teh panjang anu. Wape tadi pepatah pepeje di imahnya didik bojo hidup karena jalan anu hade ulah ningakeun Nah, ibadah gitu. utama anu 5 waktu jangnya hek sing jujur maneh ulah loba ngawados sabisi melendung kana di jero jalan manehnya sok doa Alhamdulillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim keburu gitu aing lancar orang kucurkeun Kok kucurkeun, bukakeun ya. lawang kabarokahan pikeun panganten duit tadi baru dibura ayeuna aduh perembu awas neng dibura pahajat dibura awak 1 2 cia aing korban gebruk itu lah dibukakeun lawang kabarokahanna bismillahirrahmanirrahim lancar Bapak Ibu sadayananya sing ulah aya halangan harumana naon tarik nyebrot rawat saking ku tarik angin keun kamana si jaga satu cenah bah jaga satu jaga lawang ginopala nopala lawang kiwa dipun reka ponggawalana eta ginopali ginopala lawang tengah dipun reka ponggawa karaton wah bukakeun lawang sadete ieu ayo kasep barang miang sareng kiwa ayeuna beral rekakeun ucapkeun bismillahirrahmanirrahim beral anak ki Asih anu watin mutung ganda jadi lingkahnya kahayang teralinglung kadudulu awas kerasa sorangan hirup hati nyorangan sunah rasul dienteng enteng panyari rasa fitrah jelema nu sampurna kalung risi pai pangeli eling urang bakal mulang madep kanu agung kamantengan balitungan rup rap sika tungkup sika bungkus kabelitan kuki emang ibu celak majeng sok nunduk ya bismillahirrahmanirrahim lebetkeun kana mastakana tahan Diulang bentar. diulang Ya pasang aja Bu. Pasang aja. salib kasih kamu ditahan sakana tahan salib ka apa kasih bisa jabatannya bapak calon bapak salib enggak ibu gendeng si kasepna ibu pali dia Ibu pali. apa pali dinya gigireun ahad gendeng dicanak ke tempat akad utos disiapkan tahan dulu di kamera Angga berangkasih kumpadi doakeun hidup sing pinangi kebahagiaan dina Daud kabina rumah tangga sing jadi kuat di anu sakini mamandang tulungan panawargi kaum dan kami tersadaya sakit narga acara mapak calon pengantin gawe bareng sareng mauja entertainment mauja decoration di primadosa para kanca di tradisional seremonis hapunten gelisir kakirangan dan bokal pakanana cek wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.